Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Al-Hikam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ka jalma mukmin sareng jalma kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat ka jalma mukmin wungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wasalla sareng muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallama sareng muga nambihan kasalametan Allah. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam payakulu mangka ngadawuh saha al-murtaji jalmi anu ngarep-ngarep gofrol masawi kana dihampurana pirang-pirang kasalahan atanapi kagorengan. Abdullah bin Hijazi teges nama Abdullah bin Hijazi al-kholwatiyu anu bangsa nyepen kholwat al-masyhuru anu dimasyhurkeun bisyarqawi ku Syekh Syarqawi hadihi ari kana lapad hadihi payakulu murtaji teh hadihi kana lapad hadihi taqidatun latifah hadihi ari ieu anu hadir dina hate taqidatun eta pirang-pirang sarah pertelaan latifatun anu lembut ala hikamil aripi netepan kana pirang-pirang kalam hikmahna jalmi anu makrifat billahi ka Allah. Sayyidi Ahmad bin Athaillah tegesna Gusti Abdi Ahmad bin Athaillah qodasa muga ngabersihkeun Allah sirrohu kana atina ieu Syekh Ahmad bin Athaillah wa qasduhu sareng ari anu dimaksud ku Ahmad bin Athaillah biha ku hikam fil ghalibi dina ghalibna khitabul muridina eta mituturan ka jalma anu dikarepkeun wusul ka Allah kabeh as-sadiqina anu bener kabeh wa tarqihim sareng naikkeunana muridin ila maqamil irfani kana martabat makrifat payambagi maka peryogi lana pikeun kami naon anak tasiro yen ngaringkes kami ala bayani maksudihi kana mertelakeun atanapi ngajelaskeun kana anu dimaksud ku Ahmad bin Athaillah bihasabil imkani ku ngitung-ngitung kongang atanapi kawasa. Qala parantos ngadawuh ieu Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu min alamatil i'timadi alal amal min alamatil i'timadi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri na tatagenan alal amali kana amal
ay amalil jawarihi tegesna amalna pirang-pirang anggahota badan, min sholawatin bukti namah pirang-pirang sholat, wa adkarin sareng pirang-pirang zikir, wa goiriha sareng salianti sholawat adkar, wal mu'tamidu sareng ari jalmi anu tatagenan ala zalika kana itu amalil jawari al ubadu eta ubad jalmi-jalmi anu ibadah, wal muriduna sareng jalmi-jalmi anu gaduh karep usul kabeh, fal awaluna mangka ari anu awal kabeh ya tamiduna eta tatagenan awalun alaiha ku itu amal fiduhulil jannati dina asup ka surga, watana umi sareng ninikmatan piha di jannah, wan najati sareng salamet min adabillahi ta'ala tina adab Allah ta'ala, wal akhiruna sareng ari anu akhir kabeh ya tamiduna eta tatagenan akhirun alaiha ku itu amal atanapi kana amal fil wusuli dina wusul dina tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala, wa kashfil astari sareng ngabukakeun pirang-pirang tutup-tutup anil kulubi tina pirang-pirang hate, wa wusulil ahwali sareng hasilna pirang-pirang tingkah, ahwal mah tingkah hate, al qaimati anu tumetep biha dina kulub, wal mukasyafati sareng pirang-pirang anu dibukakeun, wal asrori sareng pirang-pirang sir, kilahuma ari kadua-duana itu iktimad teges nama ya tamiduna alaiha pidulil jannah jeung ya tamiduna alaiha pil wusuli ilallah madmumun eta anu dicacat, wa nasyiun sareng anu timbul anu bijil min ru'yati nafsi tina ningalina kana diri, wa nisbatil a'mali sareng manteskeunana pirang-pirang amal ilaiha kana nafsi, hatta yuntija sehingga yen ngabuahkeun ru'yah ma kana perkara dukiro anu dicaritakeun emak, amal aripun anapun ari jalma-jalma anu makrifat, falaya rauna maka teu naringali arifun li anfusihim kana pirang-pirang diri na aripun, sayan kana hiji perkara, hatta ya tamidu sehingga yen tatagenan aripun alaihi kana syai, bal yusyahiduna balik tanaringali aripun anal paila karna saestuna anu midamel al haqiqiyah anu bangsa hakiki, huwa eta ari al fa'il hakiki Allahu ta'ala eta Allah ta'ala, wa annahum sareng saestuna aripun mahalun eta tempat liduhuri dzalika pikeun zahirna amal pakot wungkul, wa asyara sareng parantos isyarah saha al musannifu musannif rahimahullahu ta'ala ila alamatin kana hiji ciri ya'rifu anu bakal terang bihaku alamah saha al abdu seorang hamba nafsahu kana awakna abdu, famin alamati konih maka eta tetep tina sapalih ciri kabuktosanana abdu minal kismaini eta tina dua bagian, al awalaini anu awal kadua-duana, nuksonu rojai ari nguranganana pangarep-ngarep, ay rojaihi tegesna pangarep-ngarepna abdu filahi di Allah, ayyudkhila kana yen ngasupkeun Allahu ka al abdu al jannata kana surga, wayunjia sareng yen nyalametkeun Allahu ka al abdu minal adabi tina siksaan, in kana lamun bukti al abdu minal ubadi eta ti sawarehna pirang-pirang hamba,
wa ayyusila sareng yen ngawusulkeun Allahu ka al abdu ila matlubihi kana anu disuprihna ku al abdu al mutaqaddimi anu ti heula. In kana lamun bukti al abdu minal muridina eta ti sapalihna muridin. Inda wujudi zalali dina nalika ayana ti soledat lampah. Bi antas duro kuyen bijil minhu ti al abdu naon maksiatun maksiat kazina sapertikeun zina wagoplatin sareng poho. Anillahi ta'ala ti Allah ta'ala wa tarki aurodin sareng tinggal na pirang-pirang wiridan. Wallahu a'lam. 10 menit.